kudu tayeh teh dek nyarioskeun dek nyumpulna kana rukun Islam. Ari rukun Islam, ibu ari rukun Islam teh sabaraha hiji? Apa? Lain genap? Aya rukun Islam teh 5 atau genap? Da sapalima cek sapalima nyata aya genap. Rukun Islam teh aya genap teh. Lain seuri ayeuna adanya. Ditambah yang beda. Rukun Islam teh genap. Naon senang kagenapna? Jihad eta teh disebutkeun kana rukun Islam. Itu diatur. Di mana? Daerah Garut. Garut mana? Mana disebutkeun? Ngan bisi yang terang kamu kemudian dia ngalangkung rame-rame. Ya, insyaallah. Ya. Batur mah geus aya peningkatan ibu rukun Islam teh tibareto urang mah ngan 5 di mana? Mohon. 5. Hiji syahadat, kedua salat, tilu zakat, 4 puasa, 5 mulai haji. Mujang-mujang urang henteu urang hafaleun. Tapi ayeuna mah aya peningkatan, anu sejen mah nepi ka aya genep ditambahan jihad. Lain pun seriusan anu itu biasa tanggung jawab ayat yang menurut Islam tadi pada gitu pada itu ditambahan ayat anu timbangan ditambahan ayat dikirana untuk sebutun kudu urang ngajarankeun haji. Aduh sebenarnya